Eta teh saha bade ngahibur di lapang Pemda Sumantepo. Apa dia teh tigiri harja tilu teh kawisanana. Laras atuh. Alah nyakit. Aya. Wilujeng Sumpi Gusti
Sanes biasa dikantun ini kesadaran Pabut Prangwedani Ginanda Wida Jebat Kastorilan Sinebaran Sari-Sari Kajabi Tihiang Otipati Jagat Nata Yubatara Guru Duh, iya ini sampun lumungsur saking Keraton Himawat Karaton Kasucian ayeuna parantos aya di Karaton Bale Mercukunda tuh leres di sarangan Kursi Guarsi Hyo Resi Nerada salaku duta ning sawarga yang Otipati Jagat Nata ngahaturanan lingih putrana ku anjeun nyata kakasih Anoman Perbansana Suta ti alas kenali sadati Marcapada iya ini tungkul hamari kelutat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamor Hyang Otipati Jagat Nata watek wantos Batara Guru dudu wong samanea pranyata prajang Triloka hartos netri Tri hartosipun tilu loka alam luhur nyaeta anu kasebat alam maya pada dupi kadua alam madya pada dupi katilu alam marcapada sadayana ayadina kungkungan kakawasaan Otipati tuh leres anu dina waktus ieu Hyang Otipati nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana walah kang pikeun milarian jalan kaluar ku ayana kaharenghengan Marcapada masyarakat Marcapada nuju ngamarudah ku ayana rupi-rupi kajadian anu kaalaman ku masyarakat Marcapada walah iya ini nya hasil panalungtikan Hyang Otipati Jagat Nata moal aya anu bakat tiasa ngarengsekeun kana ayana kariweuhan jeung kaharenghengan Marcapada teh lintang ti Anoman Perbansana Suta kedah ngalibatkeun diri gawe bareng jeung Hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru Raja Triloka iya ini anu dina waktus ieu sami kempel di Karaton Bale Mercukonda Bale Mercukonda hananging saderengipun ngandika pene-pene Raja Pene Guru Bakal Garudani surah kadahala dia Ada apa betul? hana hiburan seni suara henge iya saur nira anak panjang sinungki iya sinenging sabda uning ya sabda uning
saur niratan anak panjang sinengihing sabda bakti dening asih ya dening asih aya kang asing ora katara Nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna street nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitengudian yang pajeraking sarwarukma sarwarukma renggeng manik narawata Allah mah geuning wujud teh kieu monyet hakeun bae sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusia sabalikna ari wujudna manusia ari hatena monyet keurna naon daun cing inget anoman mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate daun cing regreg ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina daw sabab cing inget boh anu nincak boh nu ditincak nu ngadenge boh nu ngadenge nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya moal leupas urang tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kasep anoman alat deteksi wungkul moal leupas tina paningali anjeunna dek ngabohong kumaha dek mungkir kumaha jeung naon akun atuh tau urang mah hirup di dunya ngan ukur derma ngalaksanakeunana meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mah da ari pangeran mah moal arek ngahukum sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana heuh dawuh
gitu sing boga keyakinan we dina diri ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipika keung naon nu dipika sieun naon nu dipika wani hirup cicing di siger tengah ulah hareup teuing besi ti kusruk tukang teuing besi ti jengkang siger tengah we hirup mah daw ha kitu engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyengsirikeun batur teh ta eta teh proyek kasep kuat jeung teu na nyaeta iman dina hate eta tau grug nuhun ngan sajabana ti kitu leres ieu aya pikir saeunaon ala lajrih temenan Kakang Panjin Rada kaulan urang dongengkeun bae mangga nyakseni akang mangga anoman kaulan ari ama teh kapan raja Triloka leres Tri Hartina tilu loka alam ieu alam maya pada alam madya pada alam tengah teh leres alam katiluna alam marca pada ta ieu teh aya dina kungkungan ama nu tilu alam teh kabeh leres jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalamatanana jeung sagala rupana pikeun ngatur eusina ieu tilu alam teh ama tangtuna oge ieu teh meureun gawe ransage gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya leres ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diansam ku urang nyaeta anu lepas tina aturan teh sanajan ama ge nu nyaka aturanana ai salah mah hartina ama oge tetep bakal kena ku hukum leres tah kitu kasep wayahna we da di dunya leres kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa zaman kiwari mah kade hah leres da aneh atuh leres nah kumaha atuh ieu teh kulan da ari agama mah geuning parantos ti baheula turun anu moal dimangmangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi naha geuningan ku bardegongna nataku hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran parantos seueur nu bararudeg parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos oray nyingcet miyuni oray miyuni monyet miyuni bagong nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngaliuk wah rupa-rupa kejadian alam marca pada kitu anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam jeung bencana alam musibah we jeung musibah sieun bade ngalepatkeun saha da tetep ieu teh kalepatan manusia gitu Kakang Panjin Rada kaulan cing saurkeun hasil ngadongeng dinten kamari leres hasil gempungan urang sareng para nah teu ingeteun manusia zaman kiwari pangna disebut hirup teh
pangna gelarna di alam dunia teh eta teh hartina manehna teh derma hartina dipercaya dikawasakeun heulaanan pikeun ngatur akhlakna leres ari gaib anu disaluareun tina wujud diudag-udag disemah di dama-dama leres malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukieun keneh dahar di ditu teh malah loba menta teh kanu pararaeh sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit ainu pararaeh dikiriman ngerasa kuhakaneun aya fakir miskin diantep ta eta dimitos-mitoskeun teh leres oh leres cenah tahlil teh pan kangge nu paeh heueuh tapi mikirna beda bener ari tahlil teh keur nu paeh naonana paeh hatena di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihan teh keur paeh elingan la ilaha illallah sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teh hatena ari hate teh urang jero kubur tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran aya papageran teh pantulang dada alam kubur teh urang dalem ta eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah hartina teh dielingan di bejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apan alam kubur teh poek tapi bisa alam kubur caang tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa ilmu jadi we caang batinna teh da loba jelema entong boro make ka uwa loba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh ya hartina keur paeh hatena keur poekeun oh eta asli nama eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu nu caket geura raketan nu deukeut geura deueusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teh eta heula bunuh ku hidup Allah nya dina diri urang kene kasomongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi nya ta eta heula we bunuh eta ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup ku maneh pashadu ala angpusikum leres nya nu matak ulah leutik hate domeh ieu wujud monyet leres adi leres cingreg tah jadi pangna
kuwa di haturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang usaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngaronda siskamling teh eta da moal musnah ai kajahatan unda geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngaudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun leres nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah nah teu ingetin manusia zaman kiwari pangna disebut hirup teh pangna gelarna di alam dunia teh eta teh hartina manehna teh derma hartina dipercaya dikawasakeun heula anan pikeun ngatur akhlakna leres ari gaib anu disaluareun tina wujud di udag-udag, di semah, di dama-dama. Laras. Malah nu maot oge pajarakeun teh cenah beukieun keneh dahar di dituna teh. Malah loba menta teh kanu pararaeh. Sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit. Ainu pararaeh dikiriman ngerasa kuhakaneun ai pakir miskin diantep ta eta dimitos-mitoskeun teh leres oh leres sana tahlil teh pan kangge nu paeh heueuh tapi mikirna beda bener ari tahlil teh keur nu paeh naonana paeh hatena di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihan teh keur paeh elingan la ilaha illallah sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teh hatena ari hate teh urang jero kubur tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran ai papageran teh pantulang dada alam kubur teh urang dalem ta eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah hartina teh dielingan di bejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apan alam kubur teh poek tapi bisa alam kubur caang tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa ilmu jadi we caang batinna teh
da loba jelema tong boro make jeung KUA we KUA loba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh ya hartina keur pae hatena keur poekeun oh eta asli nama eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu nu caket geura raketan nu deukeut geura deueusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teh eta heula bunuh ku hidup Allah nya dina diri urang kene kasomongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi nya ta eta heula we bunuh eta ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup ku maneh pashadu ala angpusikum leres nya nu matak ulah leutik hate domeh ieu wujud monyet leres adi leres cingreg tah jadi pangna ku uwa di haturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da ai dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngaronda sis kamling teh eta da moal musnah ai kajahatan unda geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun leres nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah